Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena sabab urang sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai miwah santri, hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur tikawit bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban jalma tinangtu boga tujuan. Lamun ibu barang dahar artina lapar, lamun ibu sare artina tunuh, lamun jelema dagang artina hayang untung, mun jelema tani artina hayang hasil, mun leos ka rumah sakit artina hayang cager. Ta eta tujuan hirup. Ayeuna ibu ngarariung di ieu tempat di judulan pangausan. Sabenerna ai pangausan tujuanana hayang naon? Nya cek bibir mah hayang menang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangausan hayang menang ilmu, simkuring neme tos ngobrol sareng tokoh agama di ieu tempat. Ternyata di dieu teh haneuteun ku agama tapi raku ustad di dieu teh ngelmuan ka ibu. Da ibu teh geus boga ilmu. Bu, aing ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Bu, ai pedit ku harta dosa. Geus nyahoeun. Bu, popolotot ka salaki dosa. Mukakeun kagorengan batur dosa. Panasan ku milik batur dosa. Geuleuh cua ngewa ka sasama hirup dosa. Tuh eta ilmu kuat geus pepek ngan naha atuh teu eureun-eureun. Jadi lamun deuk disimpulkeun teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe eta ilmu. Teu saban-saban jalma nyaho kana agama tapi teu apal cara migawe agama. Matak sakapeung loba kajadian caricing dina agama tapi gurger wae pasea wae jeung anu beragama gerateangan agama nu mana nu nitah urang kudu pasea. Loba jalma nu hayang boga harta tapi teu apal cara migawe saenggeus boga harta. Matak teu saeutik kajadian geus boga harta sombong jeung peditna nataku. Teu sakabeh jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu. Matak nu mahal teh hampura lain ilmuna tapi tah apal jalan keur migawena. Pan ibu ge arapal subhanallah, ari subhanallah teh ilmu ngan cicing samet nasirah diucapkeun dina bibir. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah ngajamin jalma nu ngomong subhanallah hatena bersih. Da loba kajadian dina bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu. Dina bibir subhanallah batur meuli tanah si eta ngadon muntaber. Dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge kapanasan sarua meuli ngan pedah bedana nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da cenah kongkorong tina lajada. Artina sirah jeung bibir mah bener subhanallah ngan teu keuna kana hatena. Padahal makna tina subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Lamun dina bibir ngomongkeun maha suci Gusti Allah kudu era da nu diomongkeun teh maha suci Allah. Nah hate kotor dikukut.
matak subhanallah teh kudu geus manjing jeung dirina geuleuh ulah aya ngewa ulah aya panas ulah aya geuleuh ka batur ulah aya ngupat simuat batur tong aya pedit tong aya tah subhanallah teh ngawujud dina bentukna ngajirim dina diri nu sabenerna well cek sirah jeung cek biwir kabeh ge bisa nyebutkeun alhamdulillah ari alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Gusti tapi teu sakabeh jelema ngomong alhamdulillah bakal bebas tina panyakit ria padahal kabeh puji anu Allah naon hakna mah jeung hayang dipuji batur da eueuh hak urang pan kadang-kadang mah deuk tahajud ge tahajudna acan dipuji mah hayang matak nyarieun status OTW tahajud bubar tahajud isukna teh lain usaha ngadon cicing hareupeun imah dah hayang aya nu nanya kunaon jiga nu tunjuh beletuk we tahajud penting padahal alhamdulillah dibacakeun tapi naha ria dikukut wae berarti alhamdulillah teu matak ngarobah dirina kadua alhamdulillah teh alat keur syukur boga sawah alhamdulillah boga imah alhamdulillah budak kasakolakeun alhamdulillah duit boga alhamdulillah baju gonta ganti alhamdulillah dahar 3 kali nya eta mah karek ngomong buktikeun alhamdulillah dina gawe boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga duit alhamdulillah berarti sadar urang teh jelema aya tugas jelema aya mah mere lain dibere tapi naha kanyataan alhamdulillah dina bibir tapi nu beunghar mareunang BLT tak ya keprok artinya ieu teh nu teu kabarere ieu. Apaan alhamdulillah teh alat bersyukur. Lamun bener jelema deuk bersyukur kur hartana maka toong yatim pek bere, miskin pek bantu, nu susah pek talang, nu bingung geura tulung. Tugas nu beunghar mah da eta. Kudu mere lain dibere. Ieu mah nu beunghar meunang BLT ngada dempes. Kuduna sadar diri kade bisi ieu teh ujian hirup lain harta urang lain milik urang sabab loba keneh jalma miskin jeung yatim barutuh ku harta anu ngan sakitu-kituna mun nu beunghar meunang sadar diri datang ka RT hampura moal ditampa ieu BLT era imah boga sawah boga duit boga teu susah-susah sedangkeun nu miskin tuh nu fakir teu kabagian bikeun duit ieu kasih fakir bikeun duit ieu kasih miskin tah kakara alhamdulillah ngawujud dina awakna weh tapi da sanajan keprok oge da eueuh matak tina alhamdulillah teh penafsiranana kana gawe gerasa alhamdulillah dina gawe heuh narimakeun lain deuk narimakeun harta wungkul awak ibu ke kudu bisa ditarimakeun sabab pang mahal-mahalna manusia pang mahal-mahalna darajat iwati sehat duit boga panon teu neuleu capek selop aralus tapi suku potong keur naon anting badag sagede kieu ngan ceulina rapet jeung pipi awak ibu teh mahal boga duit 10 juta hayang ibu oh yong ngan syaratna didagor panon dicokel hiji tah matak alhamdulillah teh kudu ngawujud dina awak ternyata tina alhamdulillah teh narimakeun kana pamere Allah taala da alhamdulillah mah alat media ngomong pikeun syukur ka Gusti boga panon jeung panempona boga ceuli jeung pangdengena boga hate jeung kahayangna boga sirah jeung elmuna boga bibir jeung ngomongna boga suku jeung lengkahna tuh geuning Allah mah komplit mikeun ka manusia teh mata keur jelema nu bersyukur ulah wa kamikiran gedong ulah wa kamikiran sawah ulah wa kamikiran mobil naon sababna tah pikiran mah lamun ibu saminggu teu dahar lapar ngaranna ku bisa dahar weh geus alhamdulillah gedong boga sawah boga mobil aya ngan peleba dahar ongkek wae matak rek bersyukur mah ulah wa kamikiran sawah ulah wa kamikiran gedong ulah wa kamikiran jabatan ulah wa kamikiran mobil pikiran mah eta we nu dahar ku urang lamun ibu saminggu teu dahar lapar ngaranna mata kontek bersyukur tinu leutik heula kakara nu gede datang ieu mah nu gede di Arab-Arab nu leutik poho syukurna artina kupur
awak ibu geura sok deuk syukur mah panon tong dipake popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong sok ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate tong sok boga ngelik ka batur tah syukur dina gawe teh eta kajeun haben alhamdulillah tapi bibir poporongos panon neuleuh wae kasalahan batur kana gosip bareureuk dungdak dengdek eta mah keur ngapalkeun alhamdulillah. Well bari maranehanana nu kitu teh sok geura sok tarimakeun sabab nu disebut syukur teh narima kana kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bener nya lamun ibu hayang kaasupkeun jelema anu bersyukur wayahna isuk aya kaamek tong jangjing molotot aya beja ti tetangga tong gampang percaya kana gosip tulah dudak dengdek naha Allah ngancam jelema nu kupur teh dibere siksa anu peurih boro-boro akhirat di dunya ge da peurih panon papolotot bere belek teu bisa molototan deui bibir loba ngocobrot ngomongkeun batur dibere bengo pan bingung ngawangkong jeung nu bengo mah capek ceuli loba ngagosip ngadengkeun gosip bere budeg cobaan ibu ngawangkong jeung nu budeg capek kadenge teu jadi eta teh siksaan nu kalintang peurih komo akhirat matak jelema nu boga alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah posisi kedua kabeh ge pujieun kade ieu rada hese batur nyieun salah pujieun batur pedit pujieun nutara pangaosan pujieun nutara ka masjid pujieun lamun saban manusia geus bisa ngalarapkeun alhamdulillah dina wujud moal bisa ngahina batur da kabeh ge pujieun wungkul. Tahun 2030 cek Bapak Presiden bakal terjadi kekurangan pangan sa Indonesia Bu. Ai kekurangan pangan teh artinya kekurangan beas sabab taneuhna geus dijualan ka Cina. Bisa jadi Subang oge. Matak saban kuring ka dieu baheula mah tahun 2000-an datang ka Subang balik teh sok mawa beas. Saenggeus tahun 2004 ka dieu init ka Subang nu dibikeun teh kadu. Berarti beas geus robah jadi kadu. Lain hayang ieu mah sakadar ngabejaan. Cek presiden diumumkeun 2030 Indonesia bakal kekurangan pangan. Tah ti ayeuna ibu kudu loba muji naon? Muji dadahareun. Ti ayeuna ibu sanajan geus kolot gewat cacagan sampe tangkalna pelakeun di sisi gawir pelakeun hareupeun buruan bisi engke bener 2030 beas eueuh sampe eta nu bakal melaan ibu kaharti nya nempo deui ibu teh aya hui teuk-teukan ku ibu hui geura pelakeun di sawah engke leungit beas nu aya eta hui keun we sugan hitut bareng atuh. Jadi saban-saban manusia kudu geus bisa muji karena saantero alam nu diciptakeun ku Allah aya makhluk hinaeun da eueuh. Aya makhluk hinaeun eueuh Bu. Anjing adalah sato nu najis. Ku ibu nepi ka anjing sok dipalengpeng. Sabab hiji sieun antel kana gamis ibu anu mahal. Kadua sieun ungah kaimah lantaran boga najis nepi ka umat Islam teh geuleuh we kanu ngaran anjing. Lamun dibawa alam hakikat urang geuleuh ka anjing tapi sabenerna urang jeung anjing sakapeung mah darajatna luhur keneh anjing katimbang urang. Palebah mana darajatna luhur heug lamun dibuka. Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Padahal anjing teh makhluk hina anjing teh boga najis mugolado tapi tetap bisa dikumah ke 7 kali make taneuh. Manusia makhluk nu mulia tapi hampura mun geus ngagogoreng batur nganyerikeun batur kadenge kun digogorengna nyerina nepi ka kiamat cantang tu aya cai nu bisa nyeuseukna. Heueuh lain we jaga biwir.
lain well di dia bari ungek bari ngarti isuk ngomongkeun urang eta ustadna teh kuat kitu ngomongna teh aduh da ngaji nu kieu mah tong luhur-luhur teuing tina alhamdulillah teu kakoreh bener bagong Allah nyiptakeun bagong dina Quran diharamkeun daging bagong heug umat Islam tara ngadahar daging bagong tara da Allah nyiptakeun domba matak daripada ngadahar daging bagong da domba ge sarua atuh gede nama jeung bagong matak mending we daging domba Allah ge nyiptakeun orai maka Allah nyiptakeun belut ceuk Allah orai teh teu meunang maka belut dimeunangkeun sarua panjangna sarua leueurna mending we milih belut Allah ge nyiptakeun gajah Allah ge nyiptakeun muning daripada ngadahar daging gajah mending ngadahar daging muning ternyata dua rupa nu pake nguji manusia halal jeung haram makhluk wae diciptakeun mana nu haram mana nu halal kabeh sepakat bagong teh adalah haram tara ngadahar tara naha haram tapi kade nu diharamkeun ku Allah bagong ngaranna tapi naha sifat sok aya di manusia ngadulung sung we mun ceuk salakina mah teu ridho bapa mah lamun bujur mamah bujal mamah katempok ulah laki sejen ulah atuh senam teh ulah di sisi jalan sabab baju monoyot kaluhur you can see bujal ka ciri bujur bapak teh teu ridho kumaha jawabna nah da geus alus mah awak keur sia keneh nyuluduk we kajeun dicare ku salaki nyuluduk we melaan nafsuna melaan kahayangna ari nu sok nyuluduk teh sifat saha ibu nya teu rumasa urang menyebut bagong ka ibu ngan ibu we nu ngomong nu nyuluduk teh sifat sumuhun padahal daging bagong haram tarang ngadahar daging bagong da teu meunang ngan kade sifat bagong sakapeung ayana awak urang nu beunghar sidik yatim loba miskin naker nu jompo teu boga imah cing deuleu atuh pan ku Allah dititipan harta teh harta ti Allah awak urang nu Allah yatim nu Allah miskin nu Allah ngan sebatas urang mah jembatan supaya itu katulungan ku harta urang bari hartana ge nu Allah cing atuh tulungan nareuleu geura sok nu baleung harta lain peureum wae hanya tak kuring melebar ladang usaha laat leet ke sangoprot keheulaan yatim keheulaan miskin keheulaan jompo tah teangan sifat sato nu sarakah naon tanu sarakah aduh nepi karaos ibu nyebut monyet bari nempo beungeut urang asa teu kira-kira nyebut monyet bari lalajo beungeut urang cing nyebut monyet teh ka diri sorangan saha ibu monyet sabab monyet ku Allah diciptakeun sarakahna beak ti karep naon bedana lamun nu beunghar mung zakat mung sodako harta loba tapi teu manfaat di akhirat geura lalajoan monyet asongan cau sasikat dikekeweung ku sorangan asongan deui sasikat diceklan ku leungeun kenca asongan deui sasikat diceklan ku suku katuhu asongan deui sasikat diceklan ku suku kenca ternyata sato teh bisa jadi eunteng keur kahirupan manusia paingan aya-ayat Quran kirodatan khosyiin engke di akhirat bakal aya jelema beungeutna seperti monyet bahkan leuwih ancur batan monyet leuwih rugi batan monyet masyarakat wajar teu boga akal tapi manusia sarakah di mana letak akal jeung pikiranana wow ku ceramah kieu mah nyentugnya leuweung ditungguan ku bagong da eueuh bagong ngarusak leuweung ditungguan ku monyet eueuh monyet ngarusak leuweung ditungguan ku orai eueuh orai ngarusak leuweung tapi orai diala monyet diala bagong dibedilan akhirna leuweung kosong tina sasatoan datanglah manusia ternyata leuweung gunul jadi beak longsor terjadi di mana-mana gempa terjadi di mana-mana banjir terjadi di mana-mana halodo panjang terjadi deuk nuding bagong lain tong nuding bagong tapi bongan manusana wujudna manusia tapi sifat-sifat bagong matak lamun aya pejabat nu ngarusak leuweung bagong
koprok ai palebah ngomong gitu kos nu wani wae manehna teh teh provokator. Aduh. Nya cek urang ge pujieun kabeh ge. Bener Bu. Doma jalu jeung doma bikang. Nu miara pasti hayang anakan. Jang cekelan bikangna ku maneh. Jaluna diseredkeun ku bapa. Dekul eta doma nyieun anak hareupeun umum. Teu eraeun eta doma. Nah teu eraeun boga rasa, boga nafsu, ngan doma teu boga pikir. Nu paling aneh jelema lalajo doma. Da eueuh doma lalajo jelema. Artina doma mah teu kepo sugan naon eta hahargungan henteu cek doma mah. Doma nyieun anak hareupeun umum daekeun. Poe ayeuna hampura Pak. Paingan terjadi penyakit aid. Penyakit aid teh penyakit gegetret. Anu di Indonesia can aya ubarna. Ubarna ge bisa jadi Cina, Singapura jeung Jepang. Di Indonesia mah aid can aya obatna. Naon penyebabna eta? Bongan manusia tanpa pernikahan tapi warani nyieun anak. Naon beda jeung bebengok doma. Paingan atuh laut bahe caina. Paingan atuh angin datang gelebug disebut puting beliungna. Paingan gunung-gunung lalongsorna. Bandungan poe ayeuna loba jelema nu geus teu era karek sebatas bobogohan tapi geus sanggup ngajalankeun perkara jiga geus rumah tangga. Urang mah lain tanpa data, osok wisata kieu-kieu. Init ka laut nguriling jam 11 peuting aya batu-batu badag di tukang teh aduh keur silih lahun osok ngagenggerekeun tara dah teh mah hayang nurutan. Teu keung itu laut lamun bahe, teu keung lamun gunung bitu, teu keung lamun taneuh hancur, teu keung lamun gunung ngabeledug, teu keung lamun kiamat terjadi dina poe harita. Matak urang perlu wawuh kana agama teh sangkan urang keung teu nangtang Allah taala. Kahartos meungpeung di dieu aya budak ABG ibu omat keneng mun dibawa ku lalaki ari can dikawin mah leuwih hade montong tuh jug silih harewosan pan budak kade sia cenah bebengok maneh aya cek nu hiji teh maneh nu pernah inungna ulah bangga pedah budak dibawa ulin ieu mah alhamdulillah cenah pun anak mah di Pangandaran 2 minggon cing teh naon ibu ulin jeung kabogohna lain alhamdulillah ibu reuneuh. Urang balik gerayu kana pendidikan kolot baheula nepi ka kolot teh sieun ku bahasa pamali. Nyai ulah loba ulin jeung lalaki bisi pacampur getih. Inget teu bahasa eta? Ayeuna mah kaharti pacampur getih teh pan. Pacampur awak ibu jeung si bebengok eta. Akhirna nolol deui getih baru. Mun deuk kaluar ti imah kolot baheula nyai tong kaluar ti imah sieun sanekala sieuneun kolot baheula mah ku sanekala nyirekem ejeung indung ejeung bapa matak jarang kolot baheula mah kejeung aya hamil duluan. Nah budak ayeuna sakola meunang ngamodalan bali luhur kolot teh lu atlet kesa ngoprot disakolakeun teh ngarah boga ilmu sia teh keneng. Tapi taranga denge papagah kolot nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon ngalawan dah mamah kadiekeun sanekalan ditonyok ku aing ayeuna. Akhirna poe ayeuna loba kajadian orok dina susukan, orok dina keresek, orok na wadah runtah. Naon eta penyebabna? Pergaulan terlalu bebas. Bandungan domba nyieun anak hareupeun umum sanggup jeung wani wajar teu boga akal. Manusia mah ulah da boga akal. Kahartos geunahnya ceramah teh seletit kana hatena tadi. Eta teh alhamdulillah karek sakitu. Sabab tina alhamdulillah teh ibu teh kudu sadar awak ibu teh kanikmatan gede. Matak gunakeun atuh cocok jeung kahayangna Gusti. Cek ibu teh urang mah moal ngagugu maneh ku Ustad. Bae. Kuring mah tong digugu, ajengan nu aya di tempat ieu tong digugu,
Ustad nu di dieu ge tong digugu pek we gugu ka hayang ibu ngan engke ge alo bakal ngeureunkeun nu popolotot bere belek pan eureun polototna anu sok nyarekan batur bere bibirna bengo aduh nyeta leungeun teh sok kuprat kepret jeung tujang tajong tutunjuk anu sejen bere kempreng aduh sok pikir geus belek bengo tuluy kempreng nih kasampurna pisan bere kempreng nyeta sukuna sok tujang tajong alah bere cabut ku Allah tanagana lumpuh ngaranna kabayang teu ku ibu nya bengo nya kempreng nya lumpuh eureun manusia tina doraka matak siksaan teh sebenarnya lain akhirat teuing dunya ge bakal terjadi kartos ya tuh alhamdulillah matak lamun urang bener-bener jadi jelema nu bersyukur ka Allah Ta'ala tong wa kamikiran harta awak urang manfaatkeun dina jalan Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran nu sangsara sabar nu beunghar syukur tuh jadi jelema beunghar syukur kokotetengan bisi batur teu dahar bisi batur teu boga imah bisi yatim teu sakola datang ka dieu ceuk nu beunghar teh jang di mana sakola di SMP anu ti mana biaya eueuh nu ngabiayaan ti mana saragam bujang-bujang ti samet ayeuna maneh tak ieu bapa maneh nu beunghar ngangkat derajat yatim isuk yatim moal dibuli isuk yatim moal dihina isuk yatim moal dicaci naha bapa angkatna adalah bos aspal keren kumaha we bapa aing saha teh bapa aing lain bapa aing mah bapa ibu mah Aep jeung Udin. Jadi bapak aing teh Aep urut salaki anak mah yang curhat ka urang da moal mah teh dikawin ku urang teh jadi Aep teh urut salaki lag-lag we ku ece ge tempo bapak aing si Egi teh urang Bogor yatim cokot ku bapak aing sakolakeun nepi ka ayeuna dicokot deui ku Om Jen Bupati Purwakarta dibere geral Satpol PP tugasna teh mamawa kohkol we di dieu aya TNI di dieu aya polisi sanggup teu ngaheureuyan si Egi moal sanggup naha nu ditempo lain si Egina tapi nu ditempo adalah gubernurna bener Bu sok ibu wani-wani mah ciwit si Egi gubernur datang ka ibu lamun gubernur geus bisa nyakolakeun budak yatim tinggal bupati bapak gubernur bapak aing nyakolakeun budak yatim aya kana 100 jelemana atuh bupati mah tong loba 20 urang asup ka sakola hei ibu guru bapak guru ieu barudak yatim piatu ieu bapak angkatna seorang bupati guruna moal nyiwit dodaturanana moal ngabuli naha bapak angkatna seorang bupati tinggal camat kalem kades sakedeung deui ceuk pacamat teh heueuh urang oge deuk nyakolakeun budak yatim atuh pangkat camat mah tong loba 5 bupati 20 padedi 100 sedengkeun camat mah 5 sakolakeun ku pacamat yatim moal dibuli moal dihina moal dicaci moal dimaki bapak angkatna seorang camat tinggal kades ceuk kades teh urang oge sarua boga anak ngan dua-duana tapi hayang namahan jumlah daripada teu boga anak wae geus teu nyotong berpikir proses teu boga anak ngan ceuk hate hayang boga anak 4 ternyata ku Allah dibere 2 nu 2 gerateangan yatim piatu tah pak kades mah atuh 2 tinggal ustad nah jadi kababad kabeh aing mah cek Pak Ustad teh abdi ge arek sabari jijing teh tad akang mah hiji we pek geus kawin parantos boga budak acan samemeh neneangan budak nu urang gerateangan budak nu diciptakeun ku Allah yatim piatu angkat derajatna jadi budak urang budak yatim moal dibuli bapak angkatna seorang ustad tinggal nu ngomongna arek
Iya mah moal bisa kasaingan ku gubernur mah. Gubernur nyakolakeun 100 yatim, bupati 20, camat 5, kades 2, ustad di hiji, tah 500 orang disakolakeun. Pek tepuk tangan teu naon. Cek ibu teh tanya, nah atuh nepi ka loba teuing ngelehkeun gubernur ngaranna ge ngalamun. Bebas dek 2000 siki oge. Hepan kabeh ge dalam rangka keur ngalamun. Dalamun urang geus ngalaman mah moal aya yatim hareupeun Indomaret, moal aya yatim jadi pengamen, moal aya yatim jadi naon teh teuing buukna teh di silper-silperan. Moal aya yatim teu pararuguh, moal aya yatim puak pauk cau, moal Pak. Lamun bener-bener umat Islam ngarti dalil infak, dalil sedekah, tinggal buktikeun hareupeun Allah yatim angkat darajatna. Eta nu bakal maturan urang di akhirat nu sabenerna. Lain wel edek moal. Edek di dieu. Palebah balik mah ku salaki ditanya, "Menang naon bieu ceramah?" "Kieu, Pak. Pandi urang teh budak yatim, tuluy cek ustad nu tadi mah urang sakolakeun yeuh ku urang." Eta cek salaki ibu, "Haram jadah kos nu gelo teh." Tuh. Matak bersyukur teh geuning gawe, Pak. Nusa nu miskin sabar, nu miskin sabar, nu beunghar bager. Maot weh. Sabab jasa jelema miskin mah gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nganterkeun si miskin, aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin, aya nu maot pangheulana cicing di imah nu maot si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tuluy pedit, cing nu miskin teh kali-kali dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng ka batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Naon? Pedah pun lanceuk jadi bos aspal, tuluy beunghar, tuluy urang amek, eta mah panas ngaranna. Pedah Bapak TNI meuli mobil anyar, tuluy keheul, tuluy amek, eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panas jeung nu sirik milik can datang, rizki dan datang, penyakit mah geus asup kana jantung. Nya sangsara nyari riwit, batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil ka rumah sakit, batur nyeun pila modar harita keneh. Capek ngukut penyakit sirik jeung panas ku milik batur. Padahal mah da nu beunghar tugasna lain sebatas salat, nu beunghar tugasna lain sebatas umroh, nu beunghar tugasna lain sebatas ibadah haji, tapi nu beunghar mah kudu geus bisa ibadah ku hartana. Matak salatna leket, tahajud mineng, maca Quran katalar, nu beunghar tapi pedit, punten salat nu mana nu keur dibelaan. Ya, ngadengar ceramah kieu nu baleunghar moal teu ngagarebeg. Jeung engkana teh sudi aing ngulem ustad kitu patut baca. Paduli da urang mah teu hayang diulem ku jelema pedit. Nu bager ge loba keneh nu ngulem. Bener Bu? Da engke kajawana mah geus maot. Gedong cicing, sawah cicing, mobil cicing, pamajikan ge nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina, bapak maot bieu dongeng ge tah abdi jeung Pak Ustad nu aya di dieu. 3 cenah cep anu bakal nganterkeun ulang ka akhirat teh. Cing teh naon wae bah eta teh? Kahiji cenah kadang anak jeung pamajikan. Kadua harta, katilu ama. Tah harta jeung anak pamajikan mah cenah cep geus dikubur teh barali, dianterkeun ku pasaran, dianterkeun ku Fortuner. Nah, da Fortuner teh milu asup. Barali anak pamajikan sarua balik. Malahan aya pamajikan teh geuning nepi ka ceurik luhur kuburan, leuwih hade tong dikubur. Teh pamajikan gede wadul teh. Nepi ka salakina maot teh nyebutkeun cicing ulah bakal dikubur, sono keneh si gede wadul sia. Lol Pak Kades, ai Pak Kades nyaahan teuing ka warga teh ulah kitu geulis angguran istighfar. Terlalu lebay Pak Kades mah patahan jelema nu hayang dikubur ku urang di pepatahan tidak istighfar, datang nana gerhana
keur cacarawokan ibu leuwih hade milu dikubur jeung bapak dijajak ku aing bebokongna jor deuk milu gejrot gablus ka jero kubur ruang cing teh oi di ruang da moal teu ose-osehan deui atuh naik ternyata mental gede wadulna teh geus aya tahlil sapoe 3 poe 7 poe 40 natus Bandungan perubahan sifat geus natus eta awewe nu rek milu buuk dibeureman deui huntu dibehel deui beungeut digluwang-glowing deui erok diponokan deui cumentil ge dedeyeun nu rek milu beger deui eta anak pamajikan ternyata urang maot wadul milu harta cicing ternyata di ditu teh urang geus 7 lengkah manusia baralik datang malaikat rek mempertanggungjawabkeun kahirupan nu sebenarna teu mimiti ditanya saha pangeran anjeun saha nabi anjeun naon agama anjeun maka ditanya tentang harta di mana harta dipake naon rek naon jawaban bener sadengikeun jelema pedit keur nu pedit deuk naon jawaban keur nu bager mah ibu yatim katulung miskin kabela ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon tenang Pak heheotan we urang nagog yatim nagog miskin Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun jisim abdi hartana dipake mantuan abdi hartana dipake nyieun imah abdi hartana dipake nulungan abdi jawaban malaikat bener anjeun saksina nya pan abdi nu sok ditulunganana ngemplong Pak lamun harta geus dibagikeun ka sasama ngan lamun nu pedit hampura nu miskin nu bakal ngadagor babatokna di mana harta dipake naon jawabanana dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin wadul Gusti matak urang nginjem kabang emok ge si eta nu tara nulunganana beldu didagor Pak ternyata poe ayeuna urang nulungan fakir miskin di akhirat mah fakir miskin nu bakal nulungan urang amal bener matak bubar ti dieu teh wayahna nu pedit teh cing atuh kudu peka lain kalaka anger teh sakedeung deui deuk Ramadan bapak mah ibu mah deuk Ramadan teh nu dipikiran teh baju anu mahal kongkorong deuk diganti nu miskin mah boro-boro mikiran baju jeung kongkorong mikiran keur buka jeung keur sahur ge jangar datang nu baleunghar bere sabaraha anjeun dahar dina sabulan sakarung sabaraha deungeuna 20 2 dikali 3 600 bere biasa karung salamat si itu puasana dikocorkeun ladang puasa kanu beungharna tah eta anu bakal jadi ganjaran nu sabenerna aya eueuh nu kitu lain amin amin we teh cek urang oge sedangkeun Nabi Muhammad geus mere pangbibita jelema nu nyaah ka fakir jelema nu nyaah ka miskin maka kayak di akhirat bakal ibarat curug jeung jajangkung babarengan jeung diri kami saha nu teu nikmat cicing bareng jeung Nabi tinggal syaratna hiji pikanya fakir pikanya ka miskin empok keprok cek urang ge eta teh ku keprok teh ku eueuh bener Bu teuing da urang mah teu bisa nerangkeun nu luhur nu kitu we tina alhamdulillah we teu tamat bae nya Bu atuh nah cenah ustadna mah kitu cenah saragamna bisi aya nu nanya nah cenah ustadna mah saragamna kitu da batur mah di udeng digamis di sorban bae we da batur itu ge lembaga kepolisian aya nu tara make saragam saha intel anggap we ye ge intelna ustad atuh jadi teh intel bapak polisi pakai seragam kaciri teuing polisina tapi ku intel mah penjahat ge pan teu wawuheun nya kadang-kadang jadi tukang es cendol polisi teh padahal mah intel keur lalaju ibu teh anggap we ieu teh di saragam kebesaran ustad atau anggap we intel ustad tapi ibu sing areupan ku alhamdulillah pan pujieun hirup mah keun we da eta mah bajuna da eta mah calanana urusan hate mah sarua sahadat sarua zakat sarua saum sarua salat sarua kiblat sarua nabi ge
sarua mata gerak eureun umat Islam teh pasea ngeunaan baju penting ge henteu da engke baju nu aslina mah boe warna bodas. Ieu mah populasi. Iya saragam itu tuh. Hejo pucuk cau. Engke mah maot mah da lain eta boehna ge. Anger we DKM nu berlaku anu 200 salawe nu di masjid. Sameter leuwih. Matak saragamkeun mah yeuh lain bajuna eusi hate dan nu bawa di akhirat mah adalah saragamna ge bodas. Heuh bodas eusi hate. Bener Bu? Pernah atuh ustadna mah beda jeung batur. Henteu teu beda. Ukur baju nu beda. Hate mah sarua. Udah mamah hayang ulem ceramah nu bari curhat. Heuh mamah dedeh ulemna. Da mamah dede mah metodena ceramahna bari curhat. Mamah dan aa curhat dong, iya dong. Mah corog abi mah nyaburutnya tuh usaha, omongkeun ka mamah dede. Insyaallah cek mamah dede teh datang ke RT nyieun BPJS. Tuluy sopak bebongok etana. Ah mamah ngulem ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan. Heuh ngaran kitab teh Ustad Adi Hidayah. Ah mama hayang nu bisa solawatan, osok solawatan, ahli solawatan, Kiai Haji Salimul Apip. Ah mama hayang nu nerangkeun tentang karuhun Jawa Barat, Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Ah mama hayang nu jiga ojek online, urang bebas. Ah mama hayang anu penek, leutik, bawel, Ustad Aah ti Pangandaran. Ah mama hayang anu pinter ilmu sejarah Gus Muapik anu kamari ku gubernur di Ulem. Ah mama hayang anu lentong geger kalong agib lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya pada hari ini AA bisa hadir di sini ya. Cicing kerja di AA. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi mohon maaf ya AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang ya. AA punya lagu jagalah hati. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Aduh, bahagia. Jagalah hati. Tong cengir atuh. Maknya ngeurepan agim cengir. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Mohon maaf ya, AA salah panggung. Ternyata ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit, karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Jadi AA mohon pamit, assalamualaikum. Balik ke agim tak ditu. Tah mah Nana deui, Nana deui. Ah mama ngulem ceramahna hayang nu bari nyanyi, ah loba. Urang Sunda ge, darso ge, dakwah ku nyanyi, maka jeung aya judul lagu Amparan Sajadah. Uduk. Nyanyi itu. Aing. Pan urang Sunda, urang Sunda mah kudu boga rasa jeung rumasa. Tah dibere duit teh ceuk rasa atohnya Bu. Nya ibu ge pan dibere duit ku salaki atoh. Cek naon eta cek rasa tak ibu teh kudu boga rumasa minimal nganuhunkeun ka salaki tak ieu ge dibere duit teh atoh cek rasa matak abdi teh kudu boga rumasa deuk ngadoakeun sing parek milik deket rezeki anggang balai amin, ya jauh cocobi amin ya Allah ya rabbal alamin tak eta teh doa teh khusus kanu mere atuh di dieu aya Pak Kades aya teu mere mah tong ngarep-ngarep didoakeun sok we ngadoa sorangan. Pak Kades, Padan Ramil. Ganti laguna Daun Kalapa. Aing medek kala teuneun di dia. Di hanapeun pot soalna sieun hiber ku angin.
modal leutik untung gede. Ai kira-kira geus eueuh nu mere mah eureun. Rek naon kacape-cape. Mun aya nu mere deui der deui. Ai kira-kira ukur ngareunah ngadenge bungkul mah are. Teu kasirieunnya urang. Tuh, dakwah eta dakwah. Meunang pek bae. Ngan ulah saban-saban perkara dinyanyikeun. Orang NU mah ibu dakwah nage bari nyanyi. Mana bukti eta ibu ge arapal keneh sifat wajib Allah 20 teh geuning dinyanyikeun nya baheula mah. Meunang heupe. Wujud kidamba empat tungting domba. Embok patung ting domba. Embok patung ting domba. Embok patung ting domba. Embok babok babok. Embok babok embok. Pang pang domba. Embok patung ting domba. Embok patung ting domba. Embok patung ting domba. Embok patung ting domba. Embok babok babok. Embok babok embok. Wal aya hadroh juara nasional teh ieu tah. Ngeunah na beuh hadroh urang mah naha dah hargangan sapiring. Dinyanyikeun. Aki-aki urang Subang dakwah di masjid nyanyi. Eling umat muslimin. Si eta hareosan, alah cenah asa mirip jeung aki urang. Hayu urang berjahat salat subuh ayat meureun setengah genep magrib menang resep dangdut pek da Melayu Indonesia mah kana dangdut teh barareuki heupe matak loleh santri nepi ka sholawat ge didangdutkeun menang pek padahal sholawat aya nu jiga dangdut kan sholatul hoho salamun hoho. Leos ka Bandung sholawatan jadi es lilin Allahumma sholli wa salim ala geblus ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah haji berbeda nada Bandung nada Subang nada Banten beda tong pasea ku cara da pagawean mah sarua sholawat keneh sholawat kene da cara metode ngapalkeun. Ibu resep sawer panganten, resep bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Meunang pek. Ngan kade bisi jadi imam tong make nada eta. Der pak kades jadi imam da eta tuh ustad geus eueuh. Mangkaning jamaah 60. Poho hayang alus jiga ustad maca Quran ternyata ebat kana sawer. Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirabbil alamin da kumaha amin. Jadi di lain pihak menang di lain pihak aya nu teu meunang matak manusia mah kudu bisa adaptasi kardas kuring ge ceramah di Subang di kieu-kieu teh kunaon kabeukina sok lamun ceramah di Arab mual payu da di Arab mah nerangkeun Quran jelema ceurik nerangkeun surga jelema hayang nerangkeun neraka jelema sieun coba di Subang nerangkeun neraka surga mantau malahan bubar tidak terada gelo ustad teh habeunna neraka surga gitu beda karesep heukeun da urang mah lain urang Arab heuh lolo cek bapak TNI lah akang mah hayang jiga urang Arab moal bisa sabab di Arab mah taraweh wae nepi jam 3 subuh cobaan di dieu tarawih jam 3 subuh jujur kades nu pangheulana kabur isukna dipecat jeung DKM-na imamna nama jeung dipecat heubeul teuing cenah tarawehanana lo jeger bari make tato ari jeger make tato diangkat jadi imam nu dibaca al-ikhlas sahaben nepi ka rakaat ka-12 hayang maca Anas ngan poho deui pan ngaranna teu ka tukang wios kulhu deui kumaha cek ibu-ibu mangawe lajeng taraweh 23 rakaat tawa 11 rakaat jam 8 anggeus buat pada ngagabrug teu sangka cenah bener maneh nyage awak tatoan ngimaman mah kapake tah di urang mah nu kapake teh nu tereh
Ustad, kiai, ajengan, apal Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa, pake dina taraweh, moal payu ta masjid. Cek urang ge nu pangheulana balik kades, isukna langsung nyieun perdes, tutup masjid eta. Inilah Indo. Nah, ada di Indonesia mah wayahna we berbagai suku aya nya urang wajib kudu saling bersyukur ayana Indonesia. Di dieu aya Bapak polisi, aya TNI, aya Pak Kades. Tuh pan caricing dina gawena. Cobaan Bapak TNI jadi ustad, mau apayu? Atau kuring jadi TNI, titah perang mau teu murungkut. Matak geus we gera cicing dina tugas masih. Matak TNI jeung polisi, TNI mah boga sabta marga. Bapak polisi boga catur prasetya, disiplin tinggi, pengabdian terhadap negara, titah perang wanieu. Bapak TNI ke Papua siap, Bapak TNI ke Palestina siap. Apakah anda siap berkorban nyawa? Siap. Coba tanya iya, apakah anda siap? Tesudi ayam teuing. Mata golongan rakyat mah tong make jeung polontong hayang ka Palestina deuk naon. Der bapak-bapak rakyat, wah ku aing Israel diratakeun. Cing teh boro-boro maneh init ka ditu ka Palestina, tuh aya piit bedil. Des eta piit kana kikituan. Da bagian nu kitu mah aya TNI, aya polisi. Mata polisi mah weweg daweg gede suara. Toong ku ibu. Polisi jeung TNI weweg. Kitu. Mata lamun rumah tangga jeung TNI kudu selalu siap. Gera nyangu siap. Gera ka kamar siap 86. Lamun polisi sarua gitu. Gera nyangu dijawab ku pemajikanana, teu acan. Prit ditilang gera. Tah neng matak boga salaki mah kudu ka ustad. Ustad melentong umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we. Matak awak ustad jeung awak TNI jujur gede kana TNI pan ustad mah jarang dahar. Selalu menerimakan. Mun TNI polisi selalu siap wae. Gambaran upacara saling menghargai dan menghormati, aya Pak Kades, aya Pak Camat, aya polisi, TNI bagian anak nyiapkan bendera. Kobardo sang saka merah putih orwo op dua poe di puskesmas. Lawal Bapak polisi bagian ngalaporkeun ku kokod ieu deui. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun siap laksanakan. Jawab ku Pak Kades, laksanakan. Teu kabayang lamun jadi kades lebe moal teu mangawe lajeng. Artina gara cicing dina tugasna. Engke ustad di mana tugasna? Bagian ngadoa ustad mah. Al-Fatihah. Tah ustad mah ditungtung. Cobaan tuker geura sok. Cobaan tuker. TNI bagian ngadoa, da teu kabayang. Jiwa patriotisme, jiwa TNI, jiwa memiliki negara, bijil pelebah ngadoa. Ya Allah, Al-Fatihah. Moal teu ditonyok ku malaikat oge. Jadi di dia Pak simbol Indonesia kudu saling menghormati jeung silih jaga kana sabagian masing-masing. Ta eta teh agama, Pak. Bener? Dina agama sarua aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Ampura ulah sok paseaan tar urang jeung urang, musuh lain umat Islam, musuh lain sahadat, musuh lain anu ingat ka Nabi, musuh lain keur salat. Tuh, musuh mah bebengok Yahudi ngadon di sarakuan teh. HP. Nah itu barareda wajar al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Sing bersyukur orang cicing di Indonesia sehingga orang bersyukur ku menikmati alam perbeda. Anu beunghar, anu miskin bersyukur, anu daek ka masjid, aya nu tara pek bae. Da teu kudu kabeh asup ka masjid kabeh. Kudu kali-kali mah aya nu ngeluwed ngan boga harta anu mah ka masjid. Anu ka masjid dekat subuh, lohor, asar, magrib bisa ka masjid. Ari pek teh masjid teh semplak beureun keramikna. Pan anger minta makan nu beungharnya. Aya nu beunghar sibuk ku gawe. Boro-boro ka masjid salatna ge di mana we si eta mah? Heueuh, pan harta mah aya di si itu. Jadi urang ngeusian masjid itu ngabangun masjid.
Coba lamun kieu, wah bener euy di dieu mah jalma beunghar kuat caradu ka masjid, runtuh masjid, proposal datang ku sia we. Manusia mah silih pikabut. Bener Bu? Bersyukur, hirup teh bersyukur. Genah cicing di Indonesia teh. Ieu tah jadi ustad. Genah. Pak Kades kira sok di jubah, di udeng, mulai nu ngulem. Kumaha ceuk rakyat, aduh Pak Kades anyar tobat. Da lain takdirna. Yo. Tapi sahebat-hebatna polisi, sahebat-hebatna Pak Kades, sahebat-hebatna TNI, anger Pak. Aya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Saha eta? Pamajikan. Bapak TNI, Bapak polisi nembak penjahat, angkat tangan, sieun penjahat. Datang ka imah ti mana? Ngaraku akanya. Iwal ieu nu teu sieun ku pamajikan. Dacan aya. Tapi bapaknya kudu bersyukur dibere ku Allah, pamajikan teh bersyukur. Nah, urang teu sampurna sebagai lelaki lamun tanpa kaum ibu-ibu. Ngan kaum ibu-ibu kahayangna dimanja dan diratukan. Matak amakna, baeudna, sedilna, rujitna, bersyukur Pak. Untung dipenta jeung dibaeudan ku pamajikan. Nya wajar lamun pamajikan urang baeud ka tatangga. Nya matak lamun ibu baeud ka salaki, salaki kudu bersyukur. Nah, cirina urang diaku keneh sebagai salakina. Anu sok baraeun mah asa atoh dikitu. Ngan lalaki kudu bersyukur, pamajikan bawel, celemeng, baeud jeung sagala kudu bersyukur. Naha nya daek dibere nu pego. Panjang nu bawel mah ngeunah tuh kudu meuli radio, tuh kudu bola TV. Toel bujurna leuwih gandeng tibatan film Korea. Ngan lalaki kudu bersyukur, kudu cicing dina tugasna. Baeud pamajikan tong loba ditanya, da ditanya mah kudu nyegag. Kunaon baeud? Ku sia. Matak bapak-bapak kudu urang kudu apal paham kana agama. Jadi lamun pamajikan buat baeud eta teh keur protes. Bapak kudu sadar aya kakurangan naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Kotek tak padaringan eueuh beasan, heuh sok atuh. Kotek tak padaringan eueuh beasan, kotek tak lipstik geus sekalan ku bilik, kotek tak bedak geus dekok tengahna, kotek tak duit ukur gegeletekan 10.000, baeudna pamajikan membuat lalaki sadar, oh aing nu salah, cabut duit 3 juta, bikeun kana gadona mah tong baeud tah aya artos, ibu langsung nangkep, lain tak tadi. Matak jelema bersyukur mah teu weleh tenang. Bener teu weleh tenang? Pun lanceuk ayeuna ngayakeun santunan ka budak yatim, duitna teuing sabaraha anu dibikeun heuh lumayan we gede. Tenang dirina tenang, justru tenangna jalma teh, tenangna diri teh lamun urang geus bisa melaan batur. Lamun can bisa melaan batur, jago kudu tenang. Barang dahar jadi era, make baju jadi era, boga mobil jadi era. Nah, lamun yatim can kaperhatikeun. Matak ieu judulna santunan bersyukur, santunan dan bersyukur terhadap anak yatim. Poe ayeuna sakedeung deui. Ya. Ampun ya Bu. Bari kekian teh modal badag gitu. Talung ieu we teu boga duit ge barakatak, seuseurean. Bari di tempat teh aduh teu baroga duit. Nu beunghar mah nu beunghar, nu beunghar mah da usahana ge kompun lanceuk. Pun lanceuk mah moal aya usahana ge tina jalan goreng. Kaharti teh. Pun lanceuk mah aduh ampun usahana tina jalan goreng dan nu geus alus mah moal di hot mic. Matak aya nu goreng teh ke rakyat mah hampura, Pak Gubernur, Pak Dedi, jalan goreng. Iya mah pun lanceuk mah belenyeh seuri. Nah, atoh. Jadi di lain pihak aya nu untung, di lain pihak aya nu rugi. Matak manusia mah mutualisme, saling menguntungkan. Bener. Jalan ruksak teh nguntungkeun keur pun lanceuk mah pan bos hot mic. Tah ayeuna keur kuring, naon pelebah untungna? Lamun loba nu hajat, atoh teh. Loba nu ngulem tah lamun keur ieu loba nu hajat teh jangar kana bebatok. Jadi manusia mah geura cicing. Bener.
Matak perang doa teh cek abdi ya Allah seueurkeun nu hajat, cek ieu ya Allah ulah loba teuing nu hajat, perang doa teh. Matak nu diijabah ieu. Aduh. Ya, maru kuring boga dah henteu, mobil lain nu kuring, sawah lain nu kuring, imah lain nu kuring, baju ieu ge lain nu kuring. Lain ibu lain nu kuring. Kuring boga mobil lain nu kuring. Ayeuna diulem ka urang dieu, gebro dibere duit. Pakai mayar setoran mobil tuh gening mobil teh poe ieu teh nu urang dieu matak juk bisa rek numpak juk lain nu kuring isuk leos ka Tasik ceramah bere ku urang Tasik pakai meuli sawah tuh sawah teh lain nu kuring nu batur matak di dunya mah tong diaku tak ieu pun lanceuk boga imah boga sawah boga mobil boga nu nanaon punten lain nu anjeunna nya nu batur kabeh. Datang pemerintah, rakyat mayar pajak, kumpulkan ku pemerintah, pajak dibalikan karena hotmik, sebarkan karena jalan, aralus jalan, tina pajak rakyat, gening pun lancek beunghar teh ku rakyatnya, Sok pikir, termasuk bapak TNI jeung polisi teh, pandi gajina teh tina pajak rakyat, gara sok areureun tong mayar pajak, iwal ieu nu teu dibayar tina pajak. Otak sok hirup mah geus lah bersyukur beres. Ya Bu. Kena hirup bersyukur ibu geus ngan jelema janu lamun bisa bersyukur bakal apal hikmah kajadian. Baheula ibu hayang boga salaki teh nu kasep bari beunghar. Ari jadi jeung nu petot, leboke nu aya. Tah narimakeun anu aya teh eta teh bersyukur. Naha Allah mau ninga kana kayaan hati ibu. Ibu cantang tu bersyukur lamun dibere kasep jeung beunghar. Nu kasep beunghar da loba pamajikanana jadi sogaya naha salakina kasep beunghar bener coba jeung nu petot eudeuk sombong alhamdulillah salaki aing mah petot Bu malahan aya katenangan hirup lamun ibu boga salaki kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru WA bakal loba dibariksa telat balik dicarekan coba jeung nu petot deuk balikeun henteu kajeun malahan nu petot beger jeung batur ibu teh jadi beban kalah ka asa merdeka atuh juk kawin jeung itu geus bosen aing jeung maneh cenah ngadengieun geus cenah apaleun bau kelekna sia jadi aya hikmah jelema sangsara bersyukur ku sangsarana teu dititah zakat teu dititah sedekah teu dititah barang bere naha teu adil Allah lamun nitah zakat kanu sangsara naha teu boga naon-naon dititah zakat tapi nu beunghar kakara ku Allah aqimu sholat wa atu zakah geura bayar geura salat jeung geura bayar zakat dalil keur mana eta keur nu beunghar Pak keur nu miskin mah teu neurak dalil zakat naha teu boga adilnya Allah teh ieu tah nu kudu zakat mah ustad sabab ceramah ka dieu ge pan geus sabaraha dibere atuh cek ibu teh geus we isuk deui mun ceramah tong dibayar wios ngan kudu umum son tong dibayar itu tuh naon teh ngaranna teh elektrum tong dibayar son tong dibayar panggung tong dibayar abdi ge ceramah teh dibayar ridho lillahi taala ieu mah ari son dibayar urang henteu ieu teh nagara Indonesia geura tempo Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi abdi mah lain hayang dibayar cuman hayang minta keadilan sabab nu disebut syukur teh nempatkeun perkara dina tempatna bersyukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayangna nempatkeun perkara dina tempatna ibu dibere nikmat maka bersyukur kanu merena saha nu mere nikmat Gusti Allah bener Bu la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid jelema nu syukur ka kami maka ku kami bari ditambahan karunia jeung kanikmatan tapi jelema nu kufur ka kami ingat siksaan kami kacida peurihna lain hartana beak lain gedongna beak lain sawahna beak tapi tina harta moal kanikmati saeutik-eutik acan disiksa ku beban hirup sawah itu cokoteun sawah ieu galieun sawah itu pelakaneun sawah itu meseun tuluy muih di dinya keneh capek hirup saperti kitu matak lamun boga sawah
boga harta ka dia miskin tuh aya sawah 50 tumbak pek garap ku maneh lamun boga 300 tumbak genep urangeun genep penta ku urang 2 karung 50 tumbak menang 5 karung di ka urangkeun 2 karung keur manehna 3 karung 2 dikali genep urang nu cicing meusih keneh menang 12 karung sedengkeun sabulan dahar ukur sakarung 3 bulan ukur 3 karung 12 karung cokot 3 salapan berarti salapan anger lain nu urang bener teh matak jelema lubak libuk bro di juru beri pantau ngalaya di tengah imah hampura terlalu sarakah lamun teu barang bere ka batu tah syukuran teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere sanu mere nikmat Allah sanu dibere nah sekali deui saha nu mere nikmat Allah saha nu dibere manusia makhluk Allah ibu makhluk Allah tong sieun sangsara boro-boro ibu nu badag segede kieu sireum we sireum eueuh berita sireum kalaparan cak-cak cicing reungit hiber ceuk logika mah eta cak-cak bakal begung sabab kadaharanana lingas reungit sok ibu gelut jeung reungit hiber cak-cak cicing tapi naha cak-cak ngadon ngalalintuh padahal parabna adalah reungit jadi manusia tong keeng lamun bisa bersyukur ke Allah tong keeng ku harta moal dibikeun sabab janji Allah jelema teh ibarat melakeun pare nu sasiki maka tina sisiki tuluy jadi maka rangeuyanana bisa jadi leuwih ti sakitu matak tong keeng nalika urang daek barang bere ka batu mana aya data murang kali yatimna teh data murang kali yatim Bu pun lanceuk ngayakeun santunan urang tambahan ku ieu nya moal dibawa urang bagikeun ka yatim deui oh acan tah ieu urang hitung heula duitna moal nih tah ibu teu percaya mak sok nuhun mak tuh masih kena nyesa ulah aya nyesa kunaon oh sok atuh iya sok biasa sodek jeung si mama sieun meureun sieun diculik ku ustad urangnya aduh emak doakeun abdi sing jadi presiden lamun abdi jadi presiden korupsi teh moal aya dibasmi ku urang mah sapoe ge mak nuhun mak aduh nya sok alhamdulillah tapi ieu nya sakeneh geura kasaha karana kun kanggo MC oh. Aya MC hayangan aya bagikeun jeung tukang keyboard tah. Ya. Aduh. Ese ah. Hah? Oh, boro reuwas panyata aya deui jompo kitu geus beak duitna. Sok urang dipoto bareng. Bu, sim kuring atas naminana ergerhana sakitu kapi hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung sulhur. Doakeun pun lanceuk mudah-mudahan acara seperti kieu teh sing jadi karutinan, sing jadi kewajiban, malah madar ulah aya sakecelak cimata yatim anu ragrag kana pipi lantaran teu jajan, lantaran teu boga baju, lantaran komo lamun nahan kalaparan, ieu teh kewajiban urang sakabehna. Mudah-mudahan ulah sakadar pun lanceuk nu bisa ngayakeun acara kieu teh urang ge sing dipaparin kamampuhan. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapi hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu bade dipoto heula sakedap mung aya keneh hiji deui doa heula ibu urang ngadoa insyaallah. Urang ngadoa. Mangga sambil dipoto panginten urang lajeng doanya. Urang ngadoa heula ibu mangga sasarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bil lana